اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا رفيع الدرجات Allah. Para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kalayan teka rasa waktu terus nyerelek, berang ganti peting, peting ganti berang, nyaho-nyaho haji pendi geus haruisan. Teka rasa waktu asa kamari kene haji pendi tia leutik kene, lucu kene, kiih nage masih orayan kene, kuari geus kolot, isuk pageto Masya Allah teh ieu waktu anu kurang teka rasa komong ke di akhirat mah aya waktu nu karasana sapoe teh asa sataun, sapoe asa 1000 tahun, sapoe asa 70.000 tahun, sapoe asa ieu teh yuh geus ka ditu neutir ribuan tahun nu geus hese ngomongkeun, asa kebal luar biasa atuh betah di aya bae kebal. Kunaon nu mantak ngarasakeun kebal atuh pan teu eureun-eureun disiksa, sapoe ngarasakeun asa kebal luar biasa. Tuh eta ku haji pendi karasana, tapi ku Kipu Doli mah ongkoh geus 1000 tahun karasana asa sapoe. Kunaon atuh di sorga teka rasa ngeunah luar biasa. Ih, Masya Allah ya. Iya be ya. Haji Pendi nyamuriang nyaboga hutang. Laju pamajikan kabur. Anak eueuh nu ngadeukeutan. Coba tak kira-kira eta sapeting angel apa sakedeun? Beuh, Masya Allah nyabatuk ngukruk teu eureun-eureun nyahutang sabeuli tulu pamajikan kabur anak eueuh nu dareukeut beuh tareh bunuh diri eta mah. Untung anu kadua. Coba ge karasana kiku ya ku Kipu Doli beuh Masya Allah panganten anyar awawena geulis luar biasa Masya Allah asup ka kamar kunaon laju as-salatu khairum minan naum cak Kipu Doli astagfirullah asana kakarak sabelah doang nyakel ge tuh paneta teh ku sakedeung kunaon ku ngeunah-ngeunahna tah ieu ke di alam akhirat teh ari ku ieu mah parasana angel asa 100.000 tahun ka dituna tapi kuno ieu mah karasana sakedeung luar biasa. Masya Allah mudah-mudahan be urang kabehan aya dina rahmat Allah tah ieu ku ari urang bulan naon Rajab di saya mah aki-aki hese bulan Jumadil akhir takula insyaallah nanggalkeun minggu hareup jadi poe minggu ieu tanggal 1 Rajab. Masya Allah istimewa ngalobakeun naon kiai ngawiri dina bulan Rajab geus ulah loba wiridan lobakeun maca sholawat bae ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perjalanan Kangjeng Mi'raj teh ya manggih aya sungai Masya Allah caina teh ya pohara jasa ieu teh amis
leuwih ti madu amisna. Iyalah aya sungai naharon ma'uhu ahla minal asal. Madu lagi lain cara madu anu di Haji Pendi lain. Paling ge madu kook Haji Pendi ahla minal asal. Begitu dicekal ku kaula teh cak junjunan, masya Allah tiis luar biasa caina teh seger. Abrodu minas salji, leuwih tiis daripada es. Tuh jadi lamun dek nginum geus teu kudu nyaran sirop, teu kudu nyaran sirop digulaan teh kudu. Ieu banyak geus amis, leuwih amis tina madu terus geus mah tiis, leuwih tiis tina es. Diambean teh masya Allah sengit, leuwih sengit tibatan minyak misik. Atyabu minal miski. Cak junjunan kata haji luar biasa, indah, bagus, pohara, hayang memiliki. Ditanya ke malaikat Jibril, isi boga saha, liman haja ya Jibril boga saha. Cak malaikat Jibril, liman shalla alaika fi rojaba, jang kiai pudoli nu tukang maca sholawat di bulan Rajab. Hayang kalam. Tuh, mantakan orang lobakeun maca sholawat ka junjunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Waduh kiai geus biasa kula mah maca sholawat. Aya eueuh tambahanna cak Haji Pendi, waduh. Atuh kipodali mah karak maca sholawat, kuala geus be sholawatan. Geus be lobakeun maca la ilaha illallah. Harita Imam Anas bin Muaz eta teh ya. Eta teh cak Imam Anas kula kapanggih ke jeung Ki Muaz bin Jabal. Begitu kapanggih teh ya, jangan kadeuleuh kos nu gegeuraan. Muaz, di mana ieu gegeuraan amat? Mantas di imah junjunan. Wah, pohara amat. Leju ieu teh ieu. Sugan ngadengen naon di itu di Kangjeng Rasul. Tah, batur mah masyaallah nu ieu ngaji ieu nanyakeun kan ngeunaheun kan? Jelema kafir ke jeung jelema mukmin ulah dianggap akur, moal akur dia di alam dunia, moal akur di alam akhiratna. Jelema mukmin anu tukang salat jeung anu tilok salat ulah dianggap akur, moal akur di dunia, moal akur atuh di alam akhirat moal akur. Hartina sanajan ka sorgana geh tah ieu teh anu tilok salat ngan mawa iman ngan angel jasa. Berarti kan tak akur kan? Tuh jelema nu tukang ngaji jeung jelema nu tilok ngaji ulah dianggap akur. Mual akur. Sanajan nu tilok ngaji lantaran mawa iman asup ka sorga ngan angel luar biasa. Nu tukang ngaji mah masya Allah geus ngojai segala di itu ge, geus ayun-ayunan segala, geus sering naon pencetan jeung bidadari. Tah nu ngaji ge ieu nu ngaji aya nu beda, aya nu beda, sama-sama ngaji eta ieu. Masya Allah ari kipudoli bageus teh heula ka sorga mah menang 100 tahun karak torojol Haji Pendi pan bisa angel amat teh atuh kumaha teu angelna. Waduh kunaon kena razia kan, kena razia urusan naon keur ngaji susuitan tah ieu kena razia tuh oon sia eta teu sieun ka razia. Ya Allah, Masya Allah. Ngomong naon Kangjeng Rasul cak Imam Anas, cak Muaz,
kieu jeung ngomongna teh man qala la ilaha illallah dakhalal jannah sajelema anu maca la ilaha illallah asup ka surga. Terus laju ngomong deui ieu teh wa man soma yauman min rajaba yang bagi bi wajullah dakhalal jannah sajelema nu dina bulan Rajab puasa sapoe bae sapoe lah sapoe doang sapoe bebas endek tanggal hiji dek tanggal 2 pokoknya manu penting aya dina sajaro Rajab enggeus pokoknya mah ka surga tuh mentakan sholat orang teh geus bae dina bulan Rajab lobakeun maca sholawat maca la ilaha illallah laju puasa sapoe doang. Ih Kiai kula mandi kieu bae ya puasana ya tanggal hiji kula teh puasa niat kula puasa isuk dina bulan Rajab tek be laju eta mulai kan tadur subuh jam 5 lah anggap jam genep kula sarapan pancena puasa sajam doang kula puasa laju isuk teh poe kadua puasa deui kula niat unggal penting kula niat be jam 7 kula 5 orang karak ngauduk jam 7 laju berarti 2 jam dihitung kembali jaka malaikat hitung nu kamari sapoe sajam geus 3 jam tak be pudoli tah pada eta 10 poe ge 10 jam 20 poe 20 jam ya kan 24 poe eta teh ya berarti kan berapa 24 jam berarti sarojeng 2 poean kan nah geus datang ka 12 poe bae 12 poe bebeja ka malaikat teh malaikat tadi enak aing geus 12 poe tah sapoena sajam sampai hitung sapoeun eta teh dihitung sapoe ngan ganjaran meunang ari ganjaran mun ngan henteu teh dihitung sapoe teh tetap angel ka sorgana eta jadi sapoe ieu dek tanggal hiji tah dek tanggal 2 tah aduh haliwuk aneh tanggal hiji mah kunaon kabeneran aya acara isuk bae lah tanggal 2 teu masalah isukna waduh can anggus acarana ke isukna bae lah tanggal 3 henteu naon terus bae datang ka beak Rajab tanggeus ih masya Allah cak Imam Anas kula lain teu yakin ka Muaz lah yang jelas dek nanyakeun ka Kangjeng Rasul ngagidig bae kula tah basa naon tah ngagidig ngagidig bae kula ka Kangjeng Rasul kapanggih jeung Kangjeng teh cak Anas tuan kula tadi di jalan kapanggih jeung Muaz laju cenah Muaz mantas dituan di dieu teh laju ditanya ku kula eta ngomongna gitu saha jelema anu maca la ilaha illallah dakhalal jannah sajalah manu puasa sapoe doang dina bulan Rajab eta teh dakhalal jannah cak Kangjeng sodako Muaz bener eta Muaz heueuh menang di kula masya Allah tuh atuh komo okos guru urang mah bulan Rajab puasana 27 poe komo tah mah ye komo atuh nutur-nuturkeun Haji Pendi sapoe doang Haji Pendi masya Allah tah geus lamun tanggal hiji Rajab poe Minggu berarti malam 27 na kena malam Jumat tuh minggu Senin Selasa 10 poe Rebo Kemis Jumat 20 poe Sabtu ka Sabtu 8 poe cokot sapoe ya kan 7 poe berarti kan Jumat kena malam Jumat tuh di dia mah setiap malam 27 ieu ngayakeun Isra Mi'raj tahlilan we tahlil eueuh kitu geus teu ngundang mubalig Mama Supendi henteu henteu ieu teh ngan pedah insyaallah dina taun ayeuna endek bari peresmian masjid kasepuhan
masjid kasepuhan menara jeung halaman ieu mah tu tanda nabe bisi Haji Fendi teh ya ieu terus be nyumbang beta pan ieu dimulai ngabangun pan Haji Fendi mah terus be nyumbang be ieu teh ya kan can ditutup mah bisi terus bae bu asa heuh padahal sabalikna eta tah nya insyaallah bari ngaresmikeun ieu mah tandana doang tandana terus gitu jadi enggak ya tanda tangan itu tandana be di prasasti ke Kiai Supendi tanda tangan Kiai Supendi lamun jadi kiai atuh untuk ieu teh insyaallah mun Allah marengkeun dek dihadiran ku para raja-raja maksudna kunaon Kiai aya sisi nu terlupakan ku urang kunaon ya baheula di negara urang teh ieu adalah Hindu Buddha berarti kan teu mengenal Allah subhanahu wa ta'ala teu mengenal Allah agama nenek moyang urang baheula teh ieu di dieu Hindu Buddha tuh encan aya Islam jol para pendakwah wali-wali datang ka dieu aya anu ti wilayah Irak aya anu ti Mesir ti berbagai teh dikirim ka dieu pikeun dakwah supaya dikenalkeun ajaran agama Islam ieu teh terus be can pati daek laku tadina malah mau barangas luar biasa loba nu areleh memeh datang Wali Songo bejana loba nu maot eta teh terus beta kabeleh dia kena horeng ieu loba angker lembur ieu teh di lembur pondok aya jurig genderuwo pendi aya jurig anu mantakan diruat heula teh karak datang rombongan Wali Songo tah coba yuk orang perhatikan datang ka jadi mayoritas agama Islam di negara orang teh Pulau Jawa, Pulau Sumatera seluruh nate secara umum Indonesia mayoritas beragama Islam alhamdulillahirabbil sejarah mencatat tidak ada satu tetes darah pun ketika dakwatul Islamiyah para wali-wali ia masuk ke Indonesia ke Pulau Jawa ke Pulau Sumatera ke Pulau Sulawesi ieu teh tidak ada satu tetes darah pun ieu anu korban teh aya Masya Allah melalui kedekatan terus beda wah secara lembut kunaon anu mantak sukses gemilang kecerdikan, kapinteran, kapiwayan, kehebatan daripada wali ia mampu naklukeun raja-raja pada saat itu sehingga raja anu asup Islam karena ia anakna bogoheun tek beta aya anu jadi bebesanan jeung sajabana sehingga terjadilah lamun geus rajana asup Islam atau rakyatna kahandapna babari nu penting raja na ieu teh asal raja na we di ditu teh jujur atuh kahandapna ge jujur tuh mulai kan atuh lamun di luhurna rajin salat ieu para pejabat atuh kaum kahandapna ayo ya coba ge bupati rajin salat camat isieun teh lamun teu salat atuh isieun nya ngagedak be salat terus be bisi dipecatan ku camat ku bupati tuh eta kan gitu asal ieu teh rajin be ieu teh bupatina rajin be salat teh be atuh jajaran Pemda arisineun ke bupati sarolat teh be camat salat puasa ieu lurah salat terus be tinggal kieu teh Haji Pendi adaan main slot be izin teh coba ka lurah atuh izin pira ku Haji Pendi main slot teh izin ka lurah izin ka RT tak ieu dakwah ti luhur raja-raja ieu lah anu dakwah luar biasa sehingga Masya Allah pohara geus ayana syiar agama Islam di samping ieu para Wali Songo ieu peran para raja-raja Islam nu aya di Nusantara
Alhamdulillah ieu sisi yang terlupakan ku urang teh ya. Maka ieu ajaran Islam beh di negara urang baheula keur zaman kerajaan Islam ieu diparake. Kerajaan Demak, kerajaan Banten, kerajaan di Aceh, di Sumatera, jeung eta teh di berbagai belahan Indonesia, seluruh kerajaan Islam menggunakan ieu teh hukum-hukum Islam. Berarti kan raja eta teh loban waliun min auliyaillah mantak dizararahan ge tah iyalah sukses gemilang nu sangat luar biasa geus raja-raja kabeh dieu kana teh turunan para wali di luhurna berarti. Tah ieu urang teh aya sisi yang terlupakan peran penting ieu kerajaan-kerajaan anu aya di urang menyebarkan agama Islam sehingga tidak ada satu tetes darah pun ketika mensebarkan atau menyiarkan agama Islam. Alhamdulillah mantakan ieulah ku kaula teh supaya ingat urang ingat kana leluhur urang, perjuangan para wali-wali Allah, perjuangan para raja-raja nyebarkan agama Islam di seluruh keraton-keraton Islam di Nusantara. Moal aya henteu aya masjidan kabeh aya masjidan, moal henteu aya tah masjidna ge bertuah kunaon tempat raja anu berholwah baheula. Ongkoh raja ongkoh holwah, ongkoh Haji Pendi lain raja ongkoh teh holwah. Ayo batin tuh eta kan tempat-tempatnya berholwah luar biasa. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tah, iya kan tempat raja, iya mah raja kuang-kuang gimana lagi. Thank you. Sobahul khair. Masya Allah, kan ngeunaheun lamun urang teh ieu teh make hukum Islam ulah dikira baheula teu berjalan, hukum Islam berjalan. Masya Allah. Sangat berjalan. Mencatat sejarah ieu teh kitab Minhajut Thalibin ieu pernah digunakan undang-undang kerajaan Islam nu aya di Nusantara, berbagai kerajaan Islam, baca dalam sejarah. Datang ke zaman Mama Supendi teu kenal-kenal acan ka kitab ieu, baheula dipake undang-undang sedeng. Ya Allah tuh ya pan kuari kan jauh pan kuari teh prak be Haji Rusdi meuli motor di Haji Pendi tah mejina keur naik motor ngeuna eta Haji Rusdi torojol Sahmad datang cak Sahmad teh hei di ieu mah motor aing ji atuh aing nang meuli jing di Haji Pendi tah make jing aing mah urusan pokoknya mah nu jelas ieu motor aing cak Sahmad tuh saksi lagi aya Sarbi jeung Sarbi waduh atuh tinggal Haji Rusdi be culak cileuk be ieu teu pugah-teu-puguh motor nang meuli diaku ku Sahmad sedengkeun kuat di lataran aya saksi atuh eleh ku ari Haji Rusdi ya otomatis eta motor dicokot ku Haji Sahmad. Tinggal Haji Rusdi we cak Haji Rusdi aing ieu teh ieu meuli motor 10 juta ka Haji Pendi laju ieu ku ari motorna eueuh dicokot ku Sahmad lah aing dek nagih deui ieu ka Haji Pendi nu 10 juta teh kumaha meunang atawa henteu walawis tarosaian lamun Haji Rusdi meuli motor Pak Uhiza minhu bihujatin mutlaqatin laju dicokot ku Haji Sahmad melalui hujah dalil anu kuat lantaran aya saksi eta teh Sardi jeung eta Sardi roja'a ala ba'ihi bisamad maka Haji Rusdi boleh nagih lagi ke Supendi dengan harga waktu pembelian 10 juta meuli motorna harga 10 juta ya atuh tagih tuh waduh cak Haji Pendi teh ya sedangkan duitnya geus beak atuh bongan dirinya motor batur jeung main jual-jual bae
berarti eta motor teh tadina nanginjem di Haji Sahmad laju dijual ke Haji Rusdi pan eta penipuan kelas kakap teman Haji Sahmad menipu. Haji Sahmad nipu deh pen bayar 10 juta moal pan moal ye sia ngajina ulah sapotong doang Rusdi dele teruskan eta tia cak kaol aing make kaol wakila lah cak sakaol lah teu bisa ditagi nasib sia tamah nasib sia tamah ji cak Haji Rusdi pan laju kos kieu teh ye Pak ieu teh jang hukum dunia ngomong kos kita jang hukum dunia teu bisa nagih adapun di alam akhirat mah atuh jojong lah Haji Rusdi bisa nagih ke Haji Pendi berarti Haji Pendi boga hutang 10 juta hasil penipuan terus ke bakalna ditagih sedangkan di alam akhirat la dirhama wala dinaro eueuh duit di akhirat mah naon anu dipake mayar atuh berarti kan amalia Haji Pendi dipakai mayar tah harus dibayar make amalia amal ngaji amal puasa amal sholat beak kabeh can beres dosa Haji Rusdi ditumbreuhkeun ke Haji Pendi tuh terus kumaha atuh Haji Rusdi lenggang kangkung ka sorga Haji Pendi dibalangkeun ke neraka lejetan nasib pemajikan Haji Pendi atuh bakal dikawinkan jeung Haji Rusdi lain ringsak deui paneta awak ka neraka pamajikan ku batur sedang pada sakitu ge kan tuh ya kumaha lamun kieu ya cak Sahmad teh ya de ieu motor aing lantaran aing menang meuli harga 10 juta di Haji Pendi ngan ku aing can kaburu kacokot eta teh ieu jalantaran aing aya kaperluan kunaon ieu teh dibawa ku dia berarti kan ngeunaan ieu teh cak Haji Rusdi justru aing ge nang meuli 10 juta tah ieu kan Haji Pendi bloon ge 10 kilo kunaon anu mantak bloon ongkoh eta motor geus dijual ka Haji Sahmad ongkoh dijual deui ka Haji Rusdi blon teh eta atuh blon titak tah ieu lamun hayang nyaho nu blon teh ya ongkoh eta motor geus dijual ka Haji Sahmad dijual deui ka Haji Rusdi eta Haji Pendi blon ge 10 kilo ongkoh eta sawah geus dijual ongkoh dijual deui tah ngajual sawah 2 kali bloona ge 10 kilo ongkoh eta sawah geus dijual kudu jadi bapakna geus dijual kudu jadi bapakna tak be ngan peda suratna encan dibalik nama kuari ku anakna teh ieu ngaran bapak aing keneh padahal jauh anak lagi jual deui lah ieu mah suratna boga bapak aing keneh nyaho padahal mah cak anak-anak teh pantama nu ngajual ge bapak urang mah anak can ngajual bloona ge 100 kilo tah mah teh ieu nu bloon teh kos kitu lu bajasa nu bloon hayo sawah geus dijual ku bapakna ya kan kuari dijual deui ku anakna make dalilna hanya surat can dibalik nama padahal geus aya ieu teh ieu ini boleh teh be laju ieu didukung deui ku pengacarana bloona ge 1000 kilo sanajan aya SHS ge teh mah kecap SH teh mah heuy bloon luar biasa kanyahoan bloona engke geura parae di neraka diseredan ku malaikat bakalna kaciri bakalna bloonana Masya Allah ongkoh geus dijual ongkoh dijual deui mulai tah kan ya Allah tuh ari Haji Pendi mah nya mah enggeus mah kos kitu tah enggeus mah deui
eta motor atau nyana mengangkat limbah di pabrik saton, tapi leju mere duit ka tukang timbang, nu datang ka imah Haji Pendi aya 2 ton, malah mah aya 3 ton, eta teh be berarti Spanyol separo nyolong. Tah eta mah sapotong genderuwo sapotong jelema eta asana loba ieu nu jara di genderuwo loba. Cak Haji Samad teh aing ge nang meuli ieu motor dia di Haji Pendi, cak Haji Rusdi aing ge sarua nang meuli, sedangkan kan heulahan Haji Samad. Jadi berarti eta motor ongko dijual ke Haji Pendi, ke Haji Samad, ke Haji Pendi, ongko dijual deui ka Haji Rusdi. Tah lamun kos kitu mah sepakat eta Haji Rusdi teu nanaon nagih deui nu 10 juta teh anu urut meuli motor illa idza da'a milkan sabikon ala siroi. Tah ieu ngomongkeun illa idza da'a kecuali lamun Haji Samad ngadakwa bahwa eta motor teh nang meuli di Haji Pendi kene, heulaan Haji Samad meulina laju ditenden bae di imah Haji Pendi, ku Haji Pendi malah dijual deui ka Haji Rusdi. Masya Allah, tak ieu ngaranna rakus kos kieu teh rakus, ari nu rakus mah eta teh berit taruh ke rakus tag be geus teu mikiran naon tah naon hayu be mah didahakan tag be endek duit negara tah dek duit batur tah geus urusan korupsi tah nu penting dihakan be eta berit kos kitu ngaranna. Mantakan lamun aya pejabat eta teh korupsi eta pejabat berit tikus kos kitu. Ku agama tikus mah teu nanaon dipaehan. Mulai tah ayo ku agama teu nanaon kan eta teh ye lamun di pare ye laju loba beuritan eta kan makan berita teu nanaon tah di dieunan dipaehan atawa di racun atawa di karena make haseup teh dihaseup dipuput sek be mantakan lamun aya pejabat korupsi puput bae geus kan sakitu gitu amat berit jing tamah. Masya Allah, kumaha lamun ustad baling berkat sarua ustad kudu dipuput. Kumaha lamun anu dipalingna berkat guru gantung tamah. Illa idada amilkan sabikon ala siro. Ya Allah, ta cak Haji Rusdi teh ya ieu motor nu aya di Haji Pendi boga kaula mito ngomong nate ya kan sakitu be boga kula Rusdi ulah sambarangan uka aku teh ulah sambarangan kudu make hujah atuh. Oh cak Haji Rusdi moal pati-pati kula ngauduk mun teu boga kalapa nu mantak kaula ngaku ge eta motor anu aya di Haji Pendi teh boga kaula tuh saksina teh aya Sahmad dan Sardi. Waduh tuh akhirnya kan dipanggil saksi mimitikan Haji Rusdi ditanya saudara Rusdi saya apa betul itu motor punya saudara? Ya Juragan Hakim Kiai Fudoli yang terhormat Bapak bahwa itu motor yang ada di tangan Supendi itu milik saya. Sakitu dah ngomong dah ente ngomongkeun nang hasil warisan, teu ngomongkeun nang hasil hibah, teu ngomongkeun nang hasil meuli eta ngaranna mutlak kos kitu. Saudara Rusdi saya, apa saudara punya saksi? Ada.
Sahmad dan Sardi. Dipanggil saksi, cak saksi tia, betul saya menyaksikan itu motor milik Haji Rusdi dapat beli dari Bapak Habib Rozak. Nu jadi permasalahan kieu Ari Haji Rusdi nya nama dakwa na teh ngamutlakeun teu ngomong-ngomong asal motor ti mana. Sementara Ari saksi mah ngajelaskeun asal motor teh hasil menang meuli. Pak iya perbedaan seperti itu tidak masalah walau da'a milkan mutlakon. Lamun Haji Rusdi ngadakwakeun secara milkan mutlakon teu ngajelaskeun tentang sababia, sementara pasahidu lahu ma'a sababi saksi nama Samad ngajelaskeun tentang sabab kepemilikan itu motor hasil beli dari Habib Rozak lam yadurro, itu tidak jadi masalah. Nu bermasalahnya kieu ya, nu bermasalah saudara Rusdi saya. Betul itu motor milik saudara, betul. Motor yang ada di Supendi itu milik saya, dapat hadiah dari Habib Rozak. Nah, ada saksi, ada. Siapa? Samad, panggil Samad. Cak Haji Samad tia, betul Kim, saya menyaksikan itu motor punya Haji Rusdi dapat beli dari Pamujiono. Aku rente kos gitu. Ente ari pengakuan Rusdi menang pamere ti Habib Rozak. Ari pengakuan saksi padahal kan saksinya anak ini andaan ngomongkeun ieu menang meuli eta teh ieu teh akur kos kitu mah. Tah berarti Haji Rusdi tatanya ieu kurang ngiceupan ka saksi. Kurang mere amplop asana eta. Jadi berarti teu klop. Nah, mantakan di dieu wa in zakaros sababan sedangkan wahum sababan ahor. Lamun mudai Haji Rusdi ngomongkeun sababna ieu motor nang menang pamere, sedangkan saksina sababan ahor menang meuli, teu akur berarti darro eta mah jelas mantak ngamadaratkeun artina atuh berarti teu bisa diterima, maka diputuskan oleh hakim motor masih tetap punya Bapak Supendi. Masya Allah, menang ku hari Haji Pendi guys, kajian nyana nama mau motor guys. Wallahu alam bisawab. Sanggeusna Nabi Allah Yakub asup ka kamar bari nutupkeun lawang brug ditutupkeun kadenge cerikna Nabi Yusuf Nabi Yakub teh Masya Allah anu dipake ka dedeh anu dipake ka sayang putra Nabi Allah Yusuf ayeuna geus teu aya tadi keneh keur isuk Nabi Yakub anu mandian, Nabi Yakub nu makean baju, Nabi Yakub anu ngaminyakan. Katingali seseriana Nabi Yusuf pohara jeung dulur-dulurna. Kunaon kuari aya berita bahwa Yusuf didahar maung. Ya Allah, bari kejeng bajuna diebreh-ebrehkeun bobolokot ku getih walaupun cak Nabi Allah Yakub kakarak saumur-umur manggihan aya maung aya serigala ngadahar manusia sopan jasa. Kunaon kok bajuna teu soek met-met aja, berarti kan ieu sopan. Iya teh berarti kan nyinggung kan jadi anakna ka ihwah nak kada anakna nu 10. Masya Allah pohara luar biasa darariuk benu 10-an teh nangguan bapana sugan keluar deh ternyata henteu di jero bae
apakah eta anu jadi ihwah teh anu 10-an dimulai rubil Yahuda samun sampai jada, apakah tergugah neuleuh bapak ceurik luar biasa ngurung diri lantaran geus karasukan pada saat itu malah mah woi daripada bapak saya dipanggil kurang balik deui ka ditu nasib si Yusuf paeh apa hirup coba urang deuleu yuk ka ditu pan eta kan teu kira-kira. Masya Allah akhirna peting-peting sanajan jeung poek ge baralik deui nu 10-an ngabring deui ka deukeut sumur tujuanna ngintip apakah masih hirup keneh apa eta teh geus maot. Masya Allah ditinggalkan nu jadi bapakna nu ditinggalkan nu jadi imahna ayeuna tia imah anu tatadina imah kebahagiaan kuari geus berubah imah penderitaan kunaon tangisan Nabi Allah Yakub menggoyang aras anu sangat luar biasa cerik anu sangat pohara teh seluruh alam ikut menangis pada saat eta teh pohara atuh sangat tapi nu 10-an jojong bae walaupun eta teh ari kamari mah kadeuleu gagah jeung beranina kuari mah ti peuting keketeyepan set be henteu sagagah kamari nu 10-an walaupun eta tia kamari mah beuh kadeuleu pohara luar biasa pemberanina kunaon ku ari mah kadeuleu jadi pengecut jeung penakut nu 10-an. Masya Allah kamari mah kadeuleu marah mai jernih wajah kuari mah kadeuleu nu 10-an teh kusut pohara kadeuleu pohara nak nukur kamari mah eta teh para iwah anu sangat luar biasa tapi kuari mah tet bicara ricing bediam 1000 bahasa tapi nu jelas nyana caricing di deket sumur ngan teu deukeut teuing di deuleu be darariuk datang ka isukna beurang caknya teh engke ge bapak urang nyangkeun tapi ternyata henteu kan Nabi Allah Yakub ngurung diri di jero kamar diperhatikeun bisi aya suara jojoakan di jero sumur tapi eueuh suara sepi luar biasa. Masya Allah mulai rubil ngahareos ka Yahuda boa-boa mah adi urang geus paehnya eueuh suara kekecepekan cak samun kajeun lah hade ge modal panjarahatna lain batrak bantrak. Masya Allah cak yasjak teh geus lah lamun memang kira-kira lagu urang buarang ke dia batu gede woi ulah cak rubil ya Allah ya Rob Gusti darariu datang ka 3 poe didinya darariu di hiji tempat terus memperhatikan sumur nu 10-an teh bisi aya kejadian-kejadian kumaha-kumaha mulai tek kadenge aya suara eta teh lempangna suku onta kotoprak mimiti kadenge suara lempang teh ieu gan hiji onta barang terus didengekeun kuari nambah 2 onta kuari nambah deui 5 onta 10 sampai 15 onta teh aya hiji rombongan hiji kapila anu dipimpin ke seorang Malik bin Da'ar atau Malik bin Zahroh lewat di negeri Madyan untuk menuju negeri Mesir
seorang kapilah, seorang saudagar, seorang pedagang tiditu nyaeta tia dagang sutra, dagang rempah-rempah, berbagai dagangan-dagangan, terus melewat tadinya kabeneran pada saat eta tia pembekalan cai beakeun. Kabeneran pada saat eta memang keur hararaus. Kabeneran pas lewat kadinya teh manggih sumur aya caian. Harita keneh cak Malik bin Da'ro atawa Malik bin Da'ar ka para anak buahna, orang istirahat beuleur di dieu. Istirahat. Turun-turunkeun barang-barang kabeh turun-turunkeun. Jin kemah kabeneran urang teh manggih sumur, kabeneran urang teh keur kahaus, kabeneran urang teh keur kabeakeun cai, maka pas istirahat di dieu aya sumur aya cai. Masya Allah, nu 10 ihwah Yusuf kabeh memperhatikan, narileukeun teh kunaon caricing di darinya eta kunaon nyeun kemah sagala, kunaon barang-barang ditarurunkeun endek alal istirahat kebal, berarti jarong John B nu 10-an memperhatikan itu ngan pedah teu ngararokok doang. Mun ukuran haji pendi mah rokok kopi dak uduk segala piraku di itu aya uduk. Masya Allah tuh tidinya tiatek bemulai cak Malik bin Da'ro tia nitah kanu biasa mengawaan cai sop geura timbaan cai ka ditu alaan bawaan ka dieu ye di dieu geus disiap-siapkeun wadah atuh berangkat tanu biasa nimba tia anak buah Malik bin Da'ar tek be masya Allah brus mulai dibentangkeun ka jero sumur saeutik masya Allah mantakan tah ku Allah dijelaskeun datanglah seorang kapilah di dekat sumur penderitaan anu dirinya aya Kangjeng Nabi Allah Yusuf, wajaat sayyarah datang kapilah rombongan musafir pada saat eta nu dipimpin ku Malik bin Da'ar cak sakaol Malik bin Da'ro terus be saenggeusna didinya barares laju eta timbak tia diturunkeun saeutik ta'arsalu waridahum ta'adla dalwa masya Allah begitu turun ember ka handap set Nabi Allah Yusuf alaihi salam dibere wahyu ku Allah, hai Yusuf cekel ember eta tuh mantakan auha ila Yusufa bita'alluqi bil habl Allah mere wahyu ka Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam cekel tambang nu aya emberan anu kuari teh tadi diturunkeun ka handap set Gusti nu agung masya Allah mantakan ulah aneh batu teh hirup asli nak sabenerna barang jamadat benda mati secara kasat mata itu adalah hidup ulah dianggap ieu benda mati teh pae hirup tapi kenteng hirup batu hirup besi dihirup li'anna lil jamadat hayatun haqqaniyatun sakabeh jamadat benda mati itu adalah hayatun haqqaniyatun itu punya kehidupan anu pasti anu bener-bener ti Allah subhanahu wa ta'ala. Masa sih hirup coba cokot batu, coba cokot kayu, cekel
ajak ngomong ku Haji Pendi, ajak ngomong batu kayu, ajak ngomong ku Haji Pendi, pasti cak incuna bapak kolot urang edan tuh hayatun haqqaniyat. Duh, masya Allah, tingali tongkat Kangjeng Nabi Allah Musa alaihi salam lain saala kadar, hei Musa balangkeun tongkat, alki setbe biasokal bahar, kemudian balangkeun ka laut, tenggelkeun ibri biasokal hajar, lain seperti itu doang. Ditenggelkeun kana batu, batu teh muncar 12 cai, eta naon tongkat diacung-acung. Tapi pan eta tongkat Kangjeng Nabi Musa teh bisa diajak ngobrol ku Nabi Musa. Saat galau Nabi Musa teh atuh ngobrolna jeung tongkat. Ulah aneh tuh Nabi Allah Daud alaihissalam ketika terjadi galau, masya Allah ngobrol jeung batu, ngobrol jeung tatangkalan, sehingga berdendanglah batu, berdendanglah pohon-pohon, berdendanglah ieu angin bersama menari jeung Nabi Allah Daud membaca tasbih, tahmid jeung tahlil. Itu nuduhkeun boga hayatun haqqaniyah. Mantakan ieu ge masya Allah la ya'rifuha illal ulama billah, illal ulama billah. Moal aya nu nyaho kehidupan daripada bangsa jamadat batu, bangsa jamadat pangkal kayu, bangsa jamadat seluruh naon benda mati, itu adalah hidup illal ulama billah, kecuali ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Mantap waliun min awliyaillah bisa menari palaha anna saat zikro, palaha anna saat tauhid, palaha anna saat tasbih. Iya bisa menari kejeng batu, menari kejeng tatangkalan, menari kejeng ngambil bangsa jamadat melalui tahlil tasbih ke Allah subhanahu wa ta'ala. Itu istimewa luar biasa. Tapi kudu nuges ahli Allah heula, lain ahli susuitan karangda. Tuh lamun Haji Pendi ngajak ngobrol jeung batu, pasti cak anak incuna bapak kolot edan. Ayo sarojeng sakma. Tapi coba ge lamun almagfurlah guru urang tia teg be ngobrol jeung batu, maka urang bakal ngomongkeun masya Allah geus ngabogaan karomah bisa ngobrol jeung batu. Gitu kan? Ketika bisa ngobrol ke jeung eta tia tatangkalan, masya Allah geus ngabogaan karomah bisa ngobrol jeung tatangkalan. Tapi ketika Haji Pendi ngobrol jeung batu, masya Allah Haji Pendi edan guarima pernah naon ayo moal aya nu bisa nyaho kana hayatun haqqaniyah lamun lain ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Mantakan ieu pun ku Allah dibere wahyu Gusti nu agung ta'auha ila Yusuf bita'alluqi bil habl. Nabi Allah Yusuf ku Allah dibere wahyu supaya titah nyalkelan tambang. Tek isi tambang ieu pun ngomong kahartieun ku Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Masya Allah cak tambang teh ka dieu Yusuf anjeun sangsara di jero sumur datang ka 3 poe. Secara jahiriyah teu manggih dahar teu manggih nginum ieu teh. Tapi ayeuna mah anjeun teh geus nyekelan kaula, maneh teh anjeun bakal kaluar tina sumur. Tuh ieu teh kan bisyarah min ta'alukil jazbah. Eta teh kabar gumbira supaya cekelan naik kaluhur bisaroh karena
pohara sangat komunikasi antara Nabi Allah Yusuf alaihi salam jeung sujun eta teh tambang kunaon hirup hayatun hakon. Duh Gusti nu agung atuh begitu teh ditarik ke launan kok berat, barang ditarik ke launan teh kok berat. Cak sakaol harita keneh eta nu ngangkat teh jong aja eta teh gegeruan ka baturna euy bantuan ieu kok berat. Cak sakaol ditu terus biku sorangan diangkat teh kelalaunan begitu nyampe ka luhur teh kaget luar biasa manggih budaknya kasep luar biasa, masya Allah nyamungil anu sangat luar biasa anu naon sebutna teh ieu piluceun teh naon karang-karangna hei gemoy siapa teh ngarti heran biasa lucu maksudnya kan. Ya Allah ya Rabbi Gusti nu agung mata anu sangat pohara luar biasa kasep sakumaha ka kasepan ge atuh hese ngomongkeun jadi dieuna contohna Haji Pendi doang tuh kaget luar biasa mantakan ngagerokeun babaturan termasuk pemimpinna qala ya Busra tuh masya Allah kadu aya budak kasep dasa contohna kabeh cucuakan gegeruan teh ya bari kadeung sumringahna anu sangat luar biasa ya Busra hadza gulam aya budak kasep tingali mata na teh can pernah ningali indah mata teh seperti indah koski tingali irungna tingali wajahna tingali masya Allah termasuk sengitna anu sangat luar biasa ngabogaan sengit khas Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam berbeda jeung khasna Haji Pendi masya Allah nya nama bau toke Gusti nu agung masya Allah tuh iyalah muncul keluar Nabi Yusuf saenggeusna 3 poe di jero sumur poe luar biasa cai kehidupan tidak akan bisa ditemui kecuali di kedalaman kegelapan li anna ma'al hayat la yujadu illa fi zulumat cai hayat air kehidupan tidak akan bisa ditemukan kecuali di kedalaman kegelapan izulma tingali ma'ul hayat ketika Raja Iskandariah disiaran ke Kangjeng Nabi Allah Khidir alaihissalam eta teh kan menembus julmah anu sangat luar biasa maka Allah memberikan air kehidupan ma'ul hayat eta lah anu dibeurangkeun ku Kangjeng Nabi Allah Khidir alaihi salam pancang nyaritakeun ma'ul hayat ma'al hayat la yujadu illa fi zulumat persis seperti ilmu anu ilahiyah ilmu anu ka Allah subhanahu wa ta'ala kama annal ilmal ilahiyah innama yujadu fi zulumati hadzal qalbi wal qalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa didapat hanya dina johiriyah awak tapi di kedalaman kolbu jeung di kedalaman awak kakarak ilmul ilahiyah bisa dicokot mulai teh cokot ilmul ilahiyah teh di kedalaman kolbu berarti di kedalaman kolbu anu sangat luar biasa panggil ku guruna set diuk silana nu bener pereumkeun mata langsung baca la ilaha illallah la maksuda bihaqqin illallah tidinya teh ulah aya nu dituju hiji pun iwal ti Gusti Allah gerakan takbir tina mulai latifah sampai asupkeun kana latifatul qalbi
lentah eta kan digedor melalui illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ieu teh untuk mencari ilmu ilahiyah aya di kedalaman kalbu. Kahalangan keneh ku hasud dengki luar biasa. Kunaon babaturan aing ku hebat-hebatin aing henteu sial amat eta. Mental bakal ustad tinggal ustad, kiai tinggal kiai, abuya tinggal abuya, ayah hasudan mental bakal moal kapanggih ke jeung ilmu ilahi, moal kapanggih secara jahiliyahna mantap ilmuna datang ka langit, mantap tinggal mantap ragag gedeplek bakal moal kapanggih karena ilmal ilahiyah innama yujadu fi zulumatil qalbi wal qalb. Ilmu Allah tidak akan bisa ditemukan kecuali di kedalaman kalbu. Berarti kan kudu telem ka jero kalbu, moal bisa telem ka jero kalbu, renang silam ka jero kalbu, lamun masih aya keneh lentah dina kalbu. Mana hubul jah, hubur riasa, hubul mal, hub kabeh komo hubrang dakma eta mah lentahna geus bode. Masya Allah silem ka jero kalbu, tapi kan kudu dipiceunan heula lentah-lentahna. Duh, Masya Allah pohara luar biasa. Torojol Kiai Pepen kedatangan Masya Allah pennya iya teh nya pokoknya mah doakeun nya pen teh malam bantunya pen iya nu penting tambah lagi oke. Eta lentah pas gitu dek di mana silem ka jero kalbu lentah. Duh, Masya Allah sedengkeun hasud aya di awak urang, kibir sombong asa aing panghebatan, asa aing panggagahan, asa aing pangpinteran, asa aing pangkiayan, asa aing pangabdiaan. Itu adalah lentah-lentah anu kudu disingkirkeun. Deuk kumaha silem ka jero. Masya Allah kuku cuprakan hayu silam karena dasar lautan kalbu. Karena untuk apa? Mencari ilmu ilahiyah, li anna annal ilmal ilahiyah la yujadu fi zulumati innama yujadu fi zulumati hazal qalbi wal qalb. Di kedalaman kalbu, di kedalaman eta teh popoe kalbu nu sangat luar biasa. Berarti kudu aya keberanian anu sangat luar biasa. Silam ka jero eta teh mantakan ulah aneh ketika jelema tak geus kacekal ilmu ilahiyah, ieu adalah seorang rijal. Berarti kan Masya Allah tuh para waliyun min auliyaillah, para syuhada tuh para sholihin. Masya Allah para rijal berani tenggelam, berani terus asup ke jero kalbu, kedalaman anu sangat luar biasa. Poek tinggal poek disingkirkan kabeh ieu untuk mencari ilmu ilahiyah. Hese ilmu ilahiyah teh kan teu bisa ditakrir tama, teu bisa ditulad. Kiai Podoli hayang macakeun kitab Riyad ngan teu boga coretan, sedang teu kabaca minjem ka Kiai Supendi. Ayeuna kan ditulad gampang cah, untuk ukuran sakitu doang mah eta ngaranna bisa ditulad. Teu boga kitab Riyad coretan, teu boga kitab Fathul Muin coretanna, urang kan bisa nulad teu begaji plak, itu kan gampang. Tapi ilmu ilahiyah deuk lebah mana? Eta naon ngaji plak naon? Ya Allah ya Rabbi, yes, luar biasa. Tuh jelas pen. Dek di mana? Masya Allah. Ayo.
ketika kaula tek di itu di Cirebon di Banda Kerap teh ya berangkat wahai tohawiyah tahun ini tahun 93 pada saat eta berangkat tahun ini ke Mekah ya tak guru kula teh ya kita berangkat ke Mekah tahun 93 kula teh di hati atuh dari sungut mah bingung buat ngan di hati di ke Mekah kumaha teteh kaula can berangkat ke Mekah jeung abah can ngomong-ngomong saeutik-eutik acan bari jeung kudupan make biaya eta teh ya cak hate kula tek bebalik datang ka ibah karak datang doang uluk salam kadeuleu keneh ku kula kuari abah kaula make baju cangklek doang kaos cangklek diuk dina bangku kula uluk salam karak datang doang diuk sia wah disetrap aing sana ieu Masya Allah karak datang uluk salam dijawab langsung diuk sia tek be diuk disetrap kajenteun ku kemagi naon enak titah ka Mekah sia ku guru sia berangkat tuak be nyaho abah ayo pan di ditu ngomongna kunaon datang ke titah berangkat ku guru sia berangkat Masya Allah tah eta teh ilmu ilahiyah teh bisa ditakrir pas gitu. Ayo tulad coba dek rumah nuladna eta teh Gusti nu agung Masya Allah tah ieu antara ilmu ilahiyah jeung ilmu ilahiyah kan nyarambu tuh gerokeun kula teh mantas ieu teh bulan Roah bulan Sawal cak abah sepuh sia geus sabaraha tahun dicaringin sakean bah geus nya ulah hayang diring sianya geus ke pamitan bae ka guru sia ke ba'da lebaran haji uci kaditu tek be abah teh ngomongna ieu bahasan kaditu pamitan sia atuh kulah hayu bae masalah kuari mah berangkat tek be bulan hapit aya pengeluaran sejarah nak dicaringin aya pengeluaran bulan hapit bulan hapit aya pengeluaran ya Allah ditanyakeun ku haya seorang muhibin abah caringin kunaon anu mantak aya pengeluaran cak abah caringin hajin toh ku bapana titah kaluar kok nyahoeun jadi kula bebeja ka dieu teh bek abah jaya pengeluaran ieu pengeluaran bisaan guru sia hebat guru sia eta ieu harebat amat tinggal kula be culak cileuk rek be takrir tah hayo coba hayo ilmu ilahiyah teh aya di kedalaman kalbu Masya Allah siaran ilmu nu etana lain ilmu jang pencana lain ilmu kajong luar biasa Masya Allah tak be ieu teh nyurahkeun sol akur ke jeung guru jeung sajaban lain eta ilmu ilahiyah kok hararebat tuh Masya Allah itu ngomongna kos gitu iya ngomongna kieu ieu nyara rambung kan luar biasa siaran kita tulad moal kapanggih kudu kumaha kudu terus ieu nyulusup ka jero qalbu di kedalaman hati anu sangat dalam Masya Allah benangkeun tah dina latifahna engke latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khofi akhbatak sampai latifatul qalam mantakan innama yudadu fi zulumati hadzal qalbi wal qalam kabeh aya di jero saenggeusna kabeh awak teh gunakeun kabeh Allah kakarak dibere ilmu ilahiyah seperti ma'ul hayat cair kehidupan itu tidak bisa didapat kecuali ada di kedalaman kegelapan anu sangat luar biasa. Gusti Nabi Allah Yusuf alaihi salam ternyata hikmahna loba jasa dibalangkeun ke jero sumur anu poek di jero sumur manggih cai kahirupan di jero sumur manggih ilmu ilahiyah bisi dek dituturkeun ku Haji Pendi dek disiaran ilmu maul hayat di jero sumur maka Haji Pendi diragageun ka sumur barang isuk na ngambang innalillahi
lain cai kahirupan nu aya pae. Ya Allah, pohara anu sangat luar biasa, karumpul kabeh, masya Allah. Ada gula begitu didelek teh kapitengengen kabeh nelek kakasepan Nabi Yusuf. Matana indah, halisna, irung, masya Allah, kulitna jeung dedeg pangadegna teh pohara luar biasa. Ahfu amrohu jaili, tuh ieu teh bisa kieu ye ngomongkeun ahfu amrohu jaili, eta si para musafir kapilah ngarahasiakeun ieu geus ulah gandeng-gandeng ieu piuntungeun gede mun dijual engke di tanah Mesir pasti mahal luar biasa, ulah gandeng-gandeng ieu nguntungkeun luar biasa. Bisa seperti itu urang jadikeun bidoa sebagai harga dagangan. Ieu bakal urang teh baleunghar kabeh ku ngajual ieu budak bege. Ahfu amrohu jaili bidoa, bisa kieu begitu eta Nabi Yusuf geus kaangkat teh nu 10 dudulurna kaget kabeh. Heuy, hirup keneh si eta kabeh eta teh. Ya Allah ya Rabbi, rugil molohok jaheuna hirup Yahuda gitu keneh. Urang tenang-tenang bae di dieu teh isugan teh geus pae. Cak daena teh ya mantakan ge kamari deuk ngaragrageun batu cenah pae beneran. Di dinya sih ulah bae. Tuh hirup keneh. Masya Allah, lain bunga kecewa nu 10-an teh. Sugan teh mah geus pae orang hirup keneh. Kan eta lain bantrak-bantrak. Coba lamun hatena ngerenyuh mah hadena hirup keneh yuk urang cokot yuk adi urang bawa deui ka ieu mah abeh bapak ulah ceurik bae ulah ngurung diri bae di jero kamar. Pan ieu mah bapak ngurung diri bapak ceurik bae lantaran kan kapisah teh jeung Nabi Allah Yusuf malah nyana tiap pohara luar biasa adege paraeh kabeh di bapak-bapak. Pan teu kira-kira akhirna kan disalampeurkeun ku nu 10-an teh. Heuy, urang aya di dieu, ieu abid urang nyaran ka dieu ka ditu. Biadab jasa si abid urang. Tah, ieu salan di waran nu 10-an. Mana Kak? Tuh itu tuh. Terus nu ieu nyampurkeun teh be. Tah, karek ngomong kana kapilah. Wah Yusuf nu 10-an teh. Mang, mun cak urang mah, Pak. Ulah katipu ku kakasepan. Ulah katipu ku penampilan. Ieu jelema sanajan kasep penampilanna bagus tapi nyek sreg hirupna. Nyek sreg ieu hese di warahna. Teu meunang boga nanaon dipaling kunyana. Teu meunang kitu mantakan ge ieu teh be kami geus 3 poe nyaliaran teh ieu ka mana jelema korenganan eta teh raga kasum eta bandel jelema. Masya Allah, tuh pan ayat-ayat be haja abduna abi Nabi Yusuf cicing bae geus kos kitu mah teu bela diri henteu bela kieu bohong ieu teh kula adina henteu kitu kunaon lantaran ngeuleuh bringasna kakak wah asana dipaehan namun aing bubuka. Masya Allah mantakan wasakata Yusuf hopan min ayat tulu cicing baik Nabi Allah Yusuf kunaon lantaran rentan bisin dibunuh kuno jadi duduluran. Ya Allah ya Rabbi sasadis eta kakana anu sangat pohar. Tuh kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihissalam teh diaromong ku dudulurana ieu ulah katipu ku kakasepan ulah katipu ku penampilan karena ieu teh kasep jeung penampilan teh henteu jadi ieu urusanna teh permasalahanna nyeuk sapoe-sapoe. Ieu teh boga kami abid leungit geus lah ku kami deuk dijual murah bae adek. Tuh
Masya Allah, padahal mahduh Gusti Kangjeng Nabi Allah Yusuf teh istimewa anu sangat luar biasa. Wallahu alimun bima ya'malun. Naon bae anu dilakukeun ku ihwah Yusuf jeung sayaroh kabeh kanyahoan ku Gusti Allah, maka terjadilah penjualan nu sangat murah. Wasyarauhu bisa manin baksi darohima ma'duda, terjadilah ieu dijual hanya dengan 20 dirham perak. 20 tujuanana pan ieu kan 10-an, jadi sering 2 dirham, saurang 2 dirham, saurang 2 dirham, saurang 2 dirham, jadi kan 20 dirham. Di dieu au isnain wa isrin atawa 22 dirham. Ieu bisa dijambu kaol ieu teh bener kabeh atawa dijualna melalui 22 dirham. Bunyamin sanajan teu ilu ka itu. Jadi 11. Tuh, engke sering 2 dirham, 2 dirham, 2 dirham, 2 dirham, nu 10-an jadi 20 dirham, nyesa 2 dirham deui, jang adi urang si Bunyamin teu ilu. Masya Allah, mantakan tetap nu mutamad mah isrin, Bunyamin teh kabere. Nabi Yusuf dijual dengan semurah itu. Tuh, ngan kabeh ngaromong kieu ulah gandengnya geus pada urang bae, geus nya pokona mah urang bae nu nyarah ulah gandeng set pada urang bae, mentek ulah aneh. Lamun geus ideologi Yahudi asup ka urang, ieu bakal terjadi aya korupsi berjamaah ulah gandengnya urang-urang bae, bakal terjadi seperti itu. Lamun ideologi Yahudi datang ke urang, ieu tia geus betek dibelian make cara-caranya na trek be ulah gandengnya pada urang bae pada nyana. Kajeun luar biasa ngacuak di Haji Pendi di hadap. Geus moal bisa pada urang ieu. Kumaha? Engke kan Haji Pendi mengadu ka ieu taem. Haji Pendi gak mengadu ka itu ge taem. Terus mengadu ka mana bagi taem. Beran anu mantap kabeh taem. Kabeh geus sepakat ulah gandengnya. Taem. Ya Allah ya Rabbi, lamun geus ideologi Yahudi hancur bakalna. Tuh wa kanu fihi minaz zahidin. Ihwah Yusuf anu 10-an anu ngajual Nabi Yusuf teh ya bener-bener hati-hati dina kagorengan, hati-hati dina penjualan Yusuf, ulah seuna bocor eta teh ya, hati-hati dina penjualan Yusuf sebab eta teh ya geus ngabahayakeun lamun kanyahoan, hati-hati. Tuh mentakan ge lamun aya sesuatu nu dijual ku Haji Pendi anu lain hakna tak deh hati-hati ulah seuna bocor, bahaya pen bocor. Duh Gusti nu agung eta zahidin di dieu teh ya zahid, hati-hati dalam kagorengan pinarakaeun Gusti penyaran. Na'udzubillah nun zalik. Masya Allah pohara luar biasa. Nabi Yusuf tungkul tetangga tidinya teh disaksikan jual beli na antara kapilah kejeng ihwah. Aing teh dijual kadele bungah na kapilah teh bakal boga kauntungan sagudang bakalna.
ke bakal terjadi ieu Nabi Allah Yusuf dilelang di ieu teh kota Mesir, bakal terjadi anu sangat luar biasa, berduyun-duyun jelema teh melelang Nabi Allah Yusuf kunaon harayang kabeh, ditimpah deui harga sekian, ditimpah deui harga sekian, ditimpah deui harga engke bakalna termahal sepanjang sejarah dunia abid anu dijual di pasar wilayah Mesir sampai datang ke detik ayeuna. Ieu adalah Nabi Allah Yusuf alaihissalam termahal bakal anu tatadina dibelina termurah kuari dijual termahal bakal tuh. Maka setelah beres jual beli, berangkatlah sang kafilah untuk menuju Mesir di negeri Madian untuk ngajual rempah-rempah, ngajual ieu minyak-minyak, ngajual barang-barang dagangan, termasuk ngajual Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Wa qala alladzi istarahu min Misra, ke bakalna mulai kapanggih ke jeung Siti Zulaikha anu bakal ngalelang Kangjeng Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Mudah-mudahan orang diberi kekuatan ku Allah Subhanahu wa taala, diberi cai kehidupan, diberi ilmu ilahiyah, diberi cai kehidupan anu bener-bener aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, bener-bener aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang diberi ilmu ilahiyah, mudah-mudahan orang bisa pelum karena kedalaman kolbu, pelum karena kedalaman awak orang, sehingga ieulah rahasia anu ku Allah dibikin di jero kolbu, ku Allah dianugerahkeun. Amin ya Allah ya Rabbal. Bibarakati umil Quran al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.